Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra kaum dangu anu dimana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadaratilu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita gara-gara pelet. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros di Palihan Bandung. Kasugri para wargi. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang pilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Nyi Fitri anu mana harita nuju cacarita yen cenah manehna parantos paduduaan di saung sareng si Asdur eta hanca teh mitranya. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Tuh Kang Suminta, kekeh geuning kitu jawaban anak urang teh. Geus bae ayeuna mah ulah wakaloba ngomong, gancang kaditu tepungan Mbah Karta ka imahna, sarta bejakeun lamun anakna si Asdur si kasebelan manusa ucut burung geus babarengan jeung anak urang ketu. Sakalian penta tanggung jawabna. Sabab lamun henteu geus pasti bakal cilaka gede lamun kawas kieu mah. Tah meumpeng ayeuna can aya batur anu nyahueun. Jadi geus kaditu buru-buru tepungan indung jeung bapakna. Ceuk Birum nitah sangkan salakina nepungan Mbah Karta ka imahna. Oh bener Rum eta caritaan teh. Tah ayeuna keneh akang rek indit ka imah Mbah Karta. Sarta rek nanyakeun kajadian naon anu sabanerna. Walon Mang Suminta jung nangtung tina diukna. Kang Suminta, mawa bedog Kang. Bedog keur naon? Ih, ari akang make keur naon? Bisi si Asdur manehna embungeun tanggung jawab. Tong loba carita Kang tarokwe tarangna ku bedog tuman. Ceuk Birum nyaritana tandes nitah narok tarangna si Asdur nya lamun manehna teu daek tanggung jawab kana perbuatana. Kitu ceuk pikirna da puguh keur nafsu. Sok kagabah hari nyarita teh maneh mah Rum. Matak cilaka lamun kitu mah. Yeuh dengekeun Rum. Teu sakabe pasoalan kudu disanghareupan ku bedog. Jadi geus awewe mah jempe. Daripada ngomong ka mana karep kalah matak nambahan lieur kana sirah. Lain ka mana karep Kang. Tapi maksud kuring keur sasadiaan. Bisi manehna embung tanggung jawab kana naon anu geus dilakukeun ka anak urang. Akang oge ngarti. Tapi teu kudu bari mawa bedog. Sabab akang oge can nyaho kana naon anu geus dilakukeun ku manehna ka anak urang. Jadi tangtu kudu ditanya heula anu bener. Tah kitu Rum. Nya tapi taya salahna Kang mawa bedog keur sasadiaan mah. Geus jempe ah.
Lieur ngomong jeung maneh mah. Hadena cicing awewe mah. Keun ieu pasoalan rek direngsekeun ku akang. Tembal Mang Suminta. Nya teu nyarita deui harita keneh Mang Suminta rurusuhan kaluar ti imah. Juru turun kaburuan kenceling indit rek ngajugjug ka imahna Bahkarta. Kasugri para wargi. Tunda heula Mang Suminta nu keur aya di setengahing perjalanan anu cenah marek ngajugjug ka imah Bahkarta. Tah ayeuna urang nyaritakeun si Asdur dina waktu anu sarua. Harita teh si Asdur kakarareng semandi. Nya sanggeus disalin baju kuno bersih celebak dahar meninggalimad. Da puguh ti tadi geus lapar balas sapoe jeput ngored kebon kopi. Bareng jeung kitu torojol Bahkarta anu harita kakaramulang ti masjid gek diuk dina kursi panjang bari ngelepus udud. Teu sakumaha heula si Asdur geus rengse daharna. Regot nginum leos ka tukang rek kukumbah. Tapi teu lila geus balik deui. Serog ka hareupeun bapana gek diuk. Poe bieu geus nepi ka mana ngored teh Jang? Tanya Bahkarta beri melong ka anakna. Tos dugi ka palebas saung Abah. Geus nepi ka saung. Di atuh lamun kitu masih gana 5 poe oge. Tereh beres ngored teh. Tah engke lamun geus rengse Saterusna tinggal ngalaawi keur nyieun pager ngarah eueuh jelema sajen asup. Sangkan tereh Abah rek nitasiikeun sangkan mantuan digawe. Tah kitu ceuk Bahkarta bari soropot ngenyot padudan. Serebung haseupna mulek kaluhur. Abah, Ceuk si Asdur ngomongna teu kebat. aya naon rek menta duit keur meuli udud? Menta we lah ka si Ambu. Sanes Bah. Abdi mah sanes bade nyuhunkeun aratos. Nya terus rek naon atuh? Aya anu rek ditepikeun ka Abah. Tanya Bahkarta bari neuteub seukeut ka anakna. Sumuhun Abah. Pok caritakeun. Ceuk Bahkarta gap kana emuk anu dieusi ku cai ente haneut. Regot diinum. Abah. Abdi hoyong nikah. Ceuk si Asdur nepikeun anu jadi pamaksudana. Ngadenge kitu Bahkarta anu keur nginum nepi ka kabesekan. Da puguh bakat ku kaget sanggeusna ngadenge caritaan anu jadi anakna. Aduh, ampun nepi ka kabesekan Gusti. Ceuk Bahkarta sok harita emuk ditunda dina luhur meja. Geus kitu ret ka anakna. Durahmat carita naon dieu teh? Cingpok sakali deui. Abdi hoyong nikah Abah. Nah bener eta caritaan teh. Bener Abah, piraku heureuy. Da maneh mah ngomong hayang kawin teh kawas anu hayang dahar. Tuning meuni garampang. Teu gugur teu angin ujug-ujug dar nyarita hayang kawin. Siga anu teu dipikir heula maneh mah Ceuk Bahkarta. Keur kitu torojol Ambu Saidah kaluar ti kamar. Saha anu hayang kawin teh Abah? Tanya Ambu Saidah bari ngareret ka salakina. Eta si Durahmat cenah hayang kawin. Cing pek tanya kadenya anu benar. Nah nya eta teh Ujang. Ceuk Ambu Saidah gek diuk gigireun salakina. Leres Ambu. Walon si Asdur bari seuri. Keke heula nah asaku mending ngadadak atuh Ujang. Teu sawios ngadadak oge Ambu. Anu penting mah nikah we atuh. Eta meniku ke hayang kawin. Teu Abah mah teu satuju. Nah teu satuju Abah. Apa nikah teh ibadah? Ari kawin teh ibadah. Tapi da teu sagampang kitu deuleu. Yeuh Durahmat, cik pikir make akal atuh. Ari maneh pang nah hayang kawin teh nah geus sanggup keur mere dahar jeung
naon makean anu jadi pamajikan? Tanya Bah Karta bari mencerong ka anakna. Kitu deui Ambu Saidah lantaran hayang ngadenge kana jawaban ti si Asdur anu harita keur diuk hareupeun. Sanggup Abah? Nabias maloba keur dahar mah. Loba di mana loba teh? Nya itu di goa. Apan bias maloba kitu deui pare oge loba. Moal kurang. Anu saha eta teh anu saha? Nya anu Abah atuh. Oh, jadi pamajikan maneh teh kudu dibere dahar ku Abah kitu. Nya kusaha deui atuh Bah. Dapiraku ku tatangga. Jempe siah tong seuri daun anu lucu. Deuleu eta cenah ambu aya ku ngeunah hayang kawin. Tapi ari pamajikan kudu diparaban kudu jadi kolot. Teu Abah mah teu satuju. Lantaran samemeh boga niat hayang kawin oge kalakuan maneh teh kudu bener heula Durahmat. Nah maneh teh rek nyusahkeun anak batur. Tanya Bah Karta bari neuteub seukeut ka anakna. Nya bener Ujang caritaan si Abah teh. Samemeh hidup ngabogaan niat hayang rumah tangga oge. Nya kudu bener heula kalakuan teh. Sabab lamun geus kawin hidup teh ngabogaan tanggung jawab pikeun ngabiayaan anu jadi pamajikan. Lantaran pamajikan teh kudu dicumponan sagala bubutuhna. Di antarana dahar, pake, imah, keur tempat cicingna. Kitu deui bubutuh anu sajena anu tangtu teu saeutik eta teh. Cik pikiran anu hade. Nah rek ti mana keur nyumponan eta sakabeh? Sakitu pagawean acan boga oge. Unggal poe pangabisa ukur ulin jeung sare. Dititah barang gawe oge taradae kalias kedul. Tah lamun kalakuan kitu rek boga pamajikan kumaha? Ceuk Ambu Saidah nyaritana daria pisan mamatahan kanu jadi anakna. Jadi abdi teh ulah kawin nya Ambu? Tanya si Asdur bari neuteub ka indungna. Lain ulah Ujang. Rek kawin mah pek bae da memang geus sakuduna boga pamajikan. Tapi samemehna omean heula laku lampah. Robah anu goreng jadi hade. Tak kitu ceuk Ambu mah kumaha kaharti? Ceuk Ambu Saidah. Ditanya kitu si Asdur teu ngawalon. Kumaha Ujang? Kaharti caritaan Ambu teh atawan teu? Moal ngartieun ambu si Durahmat mah. Sanajan dicaritakeun kumaha bae oge lantaran si eta mah baleweng eueuh anu mapakan. Tembal Bah Karta bari mureleng ka anakna. Jadi abdi teh ulah waka kawin nya Ambu? Lain ulah ceuk Ambu oge tapi lain ayeuna waktuna. Nya teu naon atuh ari ulah mah. Ku Abah jeung Ambu ngan bae ulah rek nyalahkeun lamun Abah jeung Ambu moal lila deui bakal boga incu. Ceuk si Asdur bari rutret ka indung jeung bapana. Ngadenge caritaan kitu puguh bae atuh duanana kaget. Teu ngarti kana maksud anu jadi anakna. Nyarita naon sia teh Durahmat? Ceuk Bah Karta nyaritana setengah nyentak. Nya lamun abdi ulah waka kawin, nya teu naon ngan bae Abah jeung Ambu moal lila deui bakal boga incu, tah kitu? Ujang, kumaha maksud hidup teh? Cing jawab anu jujur. Boa-boa hidup geus ngalakukeun pagawean anu teu munasabah ka saurang mojang. Tanya Ambu Saidah jajantung naratug deg-degan. Palaur anakna geus ngalakukeun pagawean anu teu munasabah ka saurang mojang. Jawab sia Durahmat. Naon anu geus dilakukeun ku maneh? Sok keuwat jawab anu bener. Sangkan aing teu panasaran yo. Kieu Abah anu sabenerna mah. Abdi teh geus babarengan jeung saurang mojang. Tah kulantaran hal eta pikeun ngajaga bisi aya kajadianna naon anu matak wirang ka sararea. Nya abdi teh menta ka Abah jeung ka Ambu sangkan dikawinkeun. Sumuhun jeung eta mojang. Kajeun lah paribasana teu kudu raramean oge anu penting gancang kawin we lah. Tah kitu kahayang abdi teh.
ngarah amu jeung abah lamun boga incu geus moal era ku batur. Ceuk si Asdur nyarita nandaria pisan menta sangkan dikawinkeun ku indung jeung bapana. Sok sanajan teu kudu raramean, anu penting mah bisa kawin cenah. Lantaran si Asdur inget lamun manehna teu boga waktu anu loba. Da puguh pelet anu terap ka Nyi Fitri palaur kaburu laas. Kawan tu waktu 21 poe teh teu lila, samalah harita oge geus poe anu kalima. Jadi manehna teh ukur boga sesa waktu anu lilana 16 poe deui. Anu matak si Asdur maksa hayang buru-buru kawin. Jadi lamun kitu benar sia teh geus ngalakukeun pagawean anu teu uni. Ceuk Bahkarta panonna molotot huntu kekerot da puguh bakat ku ambak. Nya abah kitu, anu matak sok abdi geura kawinkeun. Nyata teu kagok sia dasar bebanyi teu uyahan kurang ajar ucut burung. Notorogan sia kalakuan teh Durahmat. Tapi cing sok sebutkeun saha awewena anu geus ngalakukeun pagawean teu uni jeung maneh teh. Lantaran aing hayang nyaho sok buru jawab sia. Ceuk Bahkarta bari popolotot, curugna tutunjuk kana beungeut. Nya ujang pok sebutkeun saha awewena. Nyi Fitri ambu. Hah? Nyi Fitri mojang anu mangkukna datang ka dieu? Nya Nyi Fitri anu eta. Astagfirullahaladzim, Gusti anu agung. Abah kumaha hari geus kieu? Nyi Fitri geuning cenah awewena teh abah. Ceuk Ambu Saidah bari ngareret ka salakina. Nyi Fitri keke. Asa apal kana ngaranna tapi anak sahanya? Rarasaan bet asa kungsi ngadenge kana eta ngaran. Tapi abah poho deui. Bahkarta tarangna kerungnya terus nginget-nginget kana eta ngaran. Anak Mang Suminta abah jeung Nyi Rum. Anu imahna teh beh landoh geuning. Anu geus deukeut ka tanjakan. Oh, nya inget abah oge. Nyi Fitri anakna si Suminta. Gelis atuh budak eta mah. Tapi naha make jeung daek ka si Durahmat aing mah asa teu percaya. Buamu aku maneh dipeletnya syah mata kitu oge deuleu. Ah, dipelet kumaha ari abah? Jeung nandeui zaman kiwari percaya kana pelet sagala abah mah. Nya atuh daekeun sote ka abdi. Sabab anak abah mah kasep atuh sakieu mah. Jadi lain daek alatan dipelet. Ah, abah mah aya-aya wae. Manggeus lah teu kudu nyarita ka mana karap. Make los-los kana pelet sagala ari taun teh. Tah ayeuna mah mending oge sok pikiran hakudu kumaha ari geus kieu abah. Lantaran ieu pasoalan teh teu bisa diantap. Tanya Ambu Saidah hayang nyaho kana kaputusan salakina. Ditanya kitu sakedapan Bahkarta ngahuleng. Atena bingung lamun si Asdur dikawinkeun nah kira-kira narek kumaha kadituna. Lantaran anakna teh sanajan geus kasebut dewasa oge, tapi kasaksian kalakuanna teh kurang hade. Sarta acan tangtu bisa tanggung jawab dina ngajalankeun rumah tangga. Tapi lamun teu dikawinkeun oge kumaha keneh. Sabab anakna si Asdur ngakukeun geus babarengan jeung Nyi Fitri. Bahkarta hariwang sieun bener moal lila deui ngabogaan incu. Sakumaha caritaan si Asdur. Ya antukna mah Bahkarta ngahuleng sirahna karasa lieur balas mikiran eta pasoalan. Abah tong kalang ngahulang wae atuh ieu teh kumaha? Nah kudu kumaha ari geus kieu abah? Ke heula ambu puguh abah keur mikir ieu teh. Ampun aing mah boga anak teh lamun teu kieu kitu pasoalan teh. Lamun teu kitu kieu. Teu srikna unggal poe aya wae masalah anu dijieun ku maneh teh Durahmat. Ieu nepi ka sirah abah hampir unggal poe lieur alatan mikiran pasoalan maneh. Walon Bahkarta bari nyeklan sirahna. Sedengkeun si Asdur harita teu ngomong. Jempe bae ngadaguan kaputusan ti bapana. Nya bareng jeung kitu di luar kadenge aya sora anu leumpang terus ngadeuketan kana panto. Sampurasun! Sampurasun!
Ceuk anu di luar uluk salam bari kaketrok. Rampes! Walon Bah Karata anu aya di jero imah tiluana bareng ngareret ke palebah panto. Aya saha cenah di luar? Nyaduka teuing abah ceuk atuh urang tempo. Jung Ambu Saidah nangtung koloyong lempang muru ka palebah panto. Ragamang muka tulak reket berai panto muka. Breh katempo harita di luar aya saurang jalma keur ngajanteng nangtung. Tapi can pati sidik kena rupana lantaran kayaan di luar teh poek aya oge lantera tapi can diseungeut tepuguh poho deui. Oh, punten Ambu. Ceuk eta jalma anu tayalian timang Suminta nu harita geus nepi ka dinya. Sahanya ujang teh? Tanya Ambu Saidah panon melong ka semahna. Abdi Suminta Ambu. Walon Mang Suminta nyebutkeun ngaranna. Oh, Jang Suminta aya naon ujang? Tanya Ambu Saidah sedengkeun hate geus teu bae boga sangkaan. Lamun harita Mang Suminta datang ka dinya teh geus pasti aya pakuat pakait jeung pasoalan anakna. Nu mawi abdi dongkap ka dieu teh aya peryogi ka abah kalih Ambu. Oh, aya perlu lamun kitu mah hayu atuh asup ka jero. Ambu Saidah nita asup ka semahna. Sup duanana ka jero kebat ka petengahan. Wilujeng wangi abah. Geuning Mang Suminta. Ceuk Bah Karta ngareret ka semahna. Laras abah abdi ngahaja yeuna dongkap ka dieu. Margi aya kaperyogian anu kalintang penting anu kedah dibadantenkeun sareng salira. Walon Mang Suminta serog nyampeurkeun terus cungcong sasalaman. Sok atuh Mang diuk ari aya perlu mah. Kabeneran datang ka dieu lantaran abah oge sarua boga kaperluan ka mamang ieu teh. Sabab di antara urang aya perlu anu dibadamikeun ieu teh. Anu matak sok diuk ka dinya. Hatur nuhun abah. Gek Mang Suminta diuk dina koresi anu lowong. Nya kitu deui Ambu Saidah gek diuk di tempatna anu tadi. Pok Bah Karta harita ngomong. Mang, abah geus nyaho naon maksud kedatangan mamang ka dieu. Pasti ieu teh aya pasoalan anu pakuat pakait jeung anak urang. Sumuhun dares pisan kitu abah. Maksud abdi teh ayeuna dongkap ka dieu. Margi bade ngabadan. Loh kumahanya? Margi bade ngabadantenkeun pasoalan pun anak Nyi Fitri. Anu aya pakuat pakait sareng Jang Asep putra abah. Ceuk Mang Suminta ngareret ka si Asrur anu harita keur ngabandungan. Abah oge rek ngomongkeun hal eta Amang. Lantaran si Asep anak abah geus cacarita. Lamun manehna ngakuna mah cenah geus babarengan jeung Nyi Fitri anu tayalian anak mamang. Samalah sigana mah Nyi Fitri oge sarua nya geus nyarita ngeunaan hal eta. Anu matak ayeuna mamang datang ka dieu. Sarta geus pasti tujuan rek menta tanggung jawab meureun ti si Asep anak abah. Sumuhun daras kitu abah. Pamaksadan abdi teh. Rupina mah putra abah sareng pun anak moal lepat sasarengan teh tos kalanjuran. Dina hal ieu tos teu kedah dibeunyer beaskeun deui abah. Datang tos parantos ka hartos ku salira abah oge naon anu dimaksad. Tas saterasna kedah kumaha pamitos kieu. Abdi hariwang inggis urang sakula warga kengeng wiwirang. Ceuk Mang Suminta nyarita nadaria samalah bari jeung pepeta. Sarua abah oge tangtu ngarasa hariwang ieu teh Mang. Nya saterasna kedah kumaha atuh abah. Nya ayeuna mah weuh deui cara pikeun nutupan hal eta. Hadena urang kawinkeun we lah barudak teh ngarajongjon. Tah kitu nurutkeun ceuk pamikiran abah mah. Kumaha mamang satuju atana pinte? Tanya Bah Karta bari neuteup ka semahna nu keur ngabandungan kalayan daria. Meunang pananya kitu gawat Mang Suminta ngawalon. Nya kanggo abdi mah tangtos satuju abah. Margi eta anu satadina bade disuhunkeun ku abdi teh. Jang Asep kudu tanggung jawab kana naon anu geus dilakukeun ka pun anak. Lantaran lamun henteu tangtu abdi salaku anu jadi bapana moal cicingeun.
Sanajan rek nepi ka mana bae geus pasti rek dipenta tanggung jawab. Mung alhamdulillah geuning salira abah teh tos ngadamel hiji kaputusan anu kalintang saena. Tah ayeuna mah kantun urang jalankeun. Tapi bade iraha waktosna abah? Tanya Mang Suminta beri neuteub ka Bah Karta. Eta ari kahayang mamang iraha. Kajeun abah marek miluan kumaha hadena. Ngan bae ari kahayang mah ulah dilila-lila lantaran palaur sieun kaburu boga incu urang teh. Anu geus tangtu mata kuirang kasadarea. Sumuhun daras kitu abah. Saena mah urang enggalkeun we lah sangkan tere salamet sarta pasoalan tere rengse. Ya, tapi waktu narek iraha cek abah oge. Kumaha pamisami ngondoi atuh abah. Margi santeuna oge urang teh kedah ngayapkeun heula persiapan kanggo salametan. Mang Suminta menta waktu saminggu keur ngayakeun persiapan salametan. Atuh lamun kitu mah waktu salametan urang tangtukeun saminggu deui nya. Da bener atuh kudu aya persiapan heula nanaon oge. Tong saminggu atuh abah. Lantaran dila teuing sakitu mah. Ceuk si Asdur anu ti tadi ngan saukur ngabandungan. Ari kahayang maneh sabaraha poe atuh? Nah, meni kudu buru-buru teuing. Nya atuh da abdi geus teu sabar abah. Hayang geura jadi panganten. Walon si Asdur aya ku teu euleum-euleum mitra. Sabab manehna geus teu sabar hayang buru-buru kawin ka Nyi Fitri lantaran waktuna samporet inggis peleta kaburu laas. Da maneh mah hayangna anu ngeunah hungkul pangantenan we cenah. Sedangkeun anu kudu riweuh geus pasti kolot. Apan ngarah tere salamet abah sarta sararea jongjon. Ari abdi jeung Nyi Fitri geus resmi ngahiji mah. Jadi tos bae abah waktuna 3 poe deui. Tah kitu geuning Mang Suminta kahayang anak abah teh. Manehna hayang 3 poe deui cenah tah kumaha lamun kitu? Nya teu sawios 3 dinten oge abah. Ari kitu kahoyong tuang putra mah. Anu penting pikeun abdi, putra abah nyata Najang Asep kedah kersa tanggung jawab kana sagala rupa nu geus dipilampah ka pun anak. Tah kitu, janten tos bae kacendeukana mah. Salametan teh urang laksanakeun dina waktu 3 dinten deui ti ayeuna meureun nya abah. Nya heug atuh mang abah satuju. Salametan hayu urang jalankeun 3 poe deui. Walon Bah Karta nya tujuan. Nya sanggeus kitu mah babadamian dianggap rengse. Ngan ukur tinggal nyiapkeun sagala rupana. Saterusna Mang Suminta amitan tuluy balik ka imahna. Ate karasa ngemplong sabab geuning babadamian teh teu hese. Bah Karta salaku bapana si Asdur tetela daek mere tanggung jawab kana pagawean anu geus dilakukeun ku anakna. Mitra kaum dangu. Cag urang tunda heula kayaan Bah Karta. Ayeuna urang nyaritakeun Mang Suminta nu harita teh keur ngagedig leumpang rek balik ka imahna. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju. Sup ka jero imah kebat ka patengahan gok amprok jeung bojona katut Nyi Fitri anakna. Anu ti tadi acan ingkah tina tempatna. Samalah Birum harita keur gegelendeng ka Nyi Fitri anu ceuk pikirna jadi saurang mojang teh teu bisa ngajaga kahormatana. Sadatangna ka imah geuk Mang Suminta diuk. Kumaha cenah bapana? Nah si Asdur teh daek mere tanggung jawab ka anak urang atawa henteu? Cingpok gancang caritakeun. Teu sabar kuring teh hayang geura nyaho kana bejana. Birum langsung tumanya kanu jadi salakina. Kieu eta teh Rum. Walon Mang Suminta teu miceunan waktu harita keneh barabat. Nyaritakeun hasil babadamian anu bieu jeung Bah Karta. Sakabehna dicaritakeun eueuh anu kaliwat
sarta dibarandungan ku bojo jeung anakna kalayan saragap. Tah kitu hasil babadamian bieu teh Rum. Tah ti mimiti poe isukan, urang kudu tatan-tatan keur nyiapkeun acara salametan. Sok sanajan acarana teu ngayakeun raramean. Tapi teu nanaon lah da puguh kumaha deui atuh. Ari sabab waktuna samporet. Jadi geus bae lah da mata kitu oge geus jadi kahayangna anak urang. Dina hal ieu mah lamun kudu jujur, bapa teh ngerasa kuciwa nyai. Sabab ngabogahan anak awewe teh ngan saukur hiji. Ari satadina mah acara salametan teh hayang nanggap hiburan anu rame. Tapi da geus moal bisa ayeuna mah da waktuna samporet. Jadi geus asal salamet bae. Anu penting kulawarga urang teu kawiwirangan. Ceuk Mang Suminta bari neuteup ka anakna. Sedengkeun hatena mah keheul anu lain dikieuna. Tapi sanajan kitu Mang Suminta sadar, ceuk pikirna moal aya hartina sok sanajan ambek oge. Sabab segala rupana geus kitu jadina. Nya daripada mata kawiwirangan, geus tangtu mata kera beungeut jadi leuwih hade kitu. Anu penting anakna salamet sarta si Asdur daek tanggung jawab kana kalakuana. Mitra, hajat yeuh kedeung deui. Atur nuhun Mitra. Ye carita urang tunda heula nya, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.